Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Musuh hiji loba teuing, batur 1000 kurang keneh. Sabab manusia dipiwara ngabina silaturahmi, neangan babaturan atawa besti anu nunjukeun kana jalan anu dipikarido ku Gusti. Lain jalan, lain babaturan anu ngajurumuskeun kana balai, komo nepi ngarempak hukum syar'i. Komo di zaman kiwari jalma teh gampil pisan naik tensi, gampang pisan emosi, mungsang mangsing teu kaharti akibat usaha sepi. Komo abdi sok ningali jalma teh sok silih benci, sawarehna jeung sawarehna deui akibat parbut rizki. Padahal mah rezeki mah geus diatur ku Gusti, jelas pisan aya dina kitab suci. Jeung tingali dawan Allah dina Al-Qur'an, inna syaitanu lakum adu fatakhiduhu aduwa, anu hartosna sanya-nyana setan teh musuh anjeun, maka kudu ngamusuhan anjeun ka setan hungkul. Tah ku kituna ulah gara-gara ambek nepi ka dulur jadi batur, batur jadi kabur akibat urang takabur. Tapi urang kudu ngamusuhan mah ka setan hungkul, singkil merangan setan. Sabab Allah geus ngembarkeun bahwasana setan teh musuh urang anu nyata. Tah ku kituna urang ulah ngamusuhan ka makhluk Allah kecuali setan. Wallahu alam bisawab. Moga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.